da abdi ini tadi jelema leutik nah agan tega dina mangsa agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah di luhur masih kena aya rakyat anu kalaparan ke luar negeri Minang aya rakyat kalaparan ya dangukeun ku agan mah rakyat mah sederhana beteng sebeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin cai ngalir beteng buncir jalan oge kudu laleucir lain 5 tahun sakali ngomean jalan teh lamun aya nu butut buru-buru omean kumasa aing cepot magan kumasa aing rumaos kumasa aing sok jalankeun agan ieu layang jamu sekali musada teh 2 persaksian agan ulah nepi ka jalir janji dina gawe anu nyata dina gawe anu bener-bener aya pikeun mangpaatan mi kapentingan nagara jeung bangsa cageurkeun aing pot lan cageurkeun aing palai damang iya penta kanu kaguan akan jeung abdi ngan syaratna poloskeun jiwa frekuensina lempengkeun ulah aya gantar kakaitan antara urang jeung urang ulah aya muatan sok agan geura pasrahkeun yen urang teh nol agan teu boga naon-naon ngadak-ngadak ieu Arya Bima Jangiratangi wit tersangka sia cepot batok bulu si madu agan abdi tanya ka pemimpin supaya lurus lempeng dina ngajalankeun pemerintahan agan hampura abdi agan aing nu hampura pot hampura aing tong cerik wae lain naon eungap agan holos don agan luar biasa manepot aing rek balik mangga agan cageurkeun anak aing usia jae mangga hiji ge maung nya bisa ngawakilan salarea dieu tak agan juragan anom salaku keamanan kadek ngajalankeun hukum teh ulah jiga peso seukeut ka handap ulah miyuni paku seukeut ka handap agan teh kudu bener-bener sagolek pangkek sacangreud pageuh ulah ungutkan niluan ulah gedag kaanginan dina ngajalankeun hukum teh agan kedah istiqomah bener dibenerkeun salah disalahkeun sabab hukum lain pribadi lain hukum teu emang teu alo teu inung teu bapa teu adik teu lanceuk teu sanak teu keluarga di mana ngajalankeun hukum temongkeun hukum anu pertela sabab tadi ge parantos diuningakeun yen hukum lain pribadi lain hukum rumasa kaula cepot rumasa cageurkeun kaula sok sami sareng tuang rama tadi penta kanu maha cager sok ngadak-ngadak Gatot Kaca Jangiratangi wit naon kan jangan nyembahkan ngahaturkeun sembah kanyuk panjenengan maha guru hei agan aku kaula murid salira alim ngamuridkeun abi mah nu geus-geus ge nu balik nu geus-geus ge leh wae aku kaula murid maha guru ulah guru-guru tos sahabat teh jeung abi mah sahabat nya besti we besti aku kaula murid alim kieu we
upami agan pala di aku murid ku abdi karsa tadi piwarang mangga di piwarang naon leres dia wayahna agan ayeuna kartu maritis nya bari naon pangnyanakakeun jelema ka dieu jelema sumohon saha dulur abdi sidawala sanes sigareng sanes saha si cepot kumaha teh salira teh piwarang nyanak si cepot si mohon ke apaan salira teh mun abdi cepot anu bade dibantun ku kaula si cepot kitu lieur ulah lieur amun hayang jadi murid kaula tapi lieur kaula mah nya kedah nyanak cepot pan salira cepot sumun agan mah ulah loba tatanya deui ayeuna mah pokona mah agan ngagugu lamun ditumaritis aya si cepot bawa ka dieu tapi kaula teu ngarti teu kedah ngartos pokona lamun aya si cepot di ditu bawa ka dieu tapi kedah ngartos ini hayo ya aing nu nitah ka maneh Gatut Kaca. Kasurupan ya. Saha yeuh Maung Bandung. Wah, beres. Persib juara. Gitu leres sok pokona mah Pak aya cepot ka dieu bantune ku agan. Oh saya mah. Permios ke heula. Naon? Hiji eta kadua wayana panghiburkeun abdi. Hibur naon? Nyanyi. Oh. Nu ieu teh orang teh pokona nyanyi. Oh ampun. Leuwih hade ngangkat gunung jeung tibatan nyanyi. Tong ka mana karep ngangkat gunung lah. Jadi hari nying harapan musuh 1000 jeung tibatan nyanyi. Pokona daek syukur teh daek dileleskeun deui. Ampun. Ampun. Ayo nyanyi. Nyanyi naon? Nu kerame ayeuna nu kerame. Nyanyi naon? Jayanti. Kumaha Jayanti teh? Manya teh apa? Teu apa kaula. Apa ada atrit? Henteu. Coba. Manya teh apa ada atrit? Henteu apa? Oh nya da agan mah damartanya ada atrit bercangkring. Kumaha? Iya. Wanci burit surya rek pamit kamana hujan letik ngaririnci sok segitu kumaha teh ragapkeun wanci burit surya rek pamit kamana hujan letik ngaririnci sok sekali deui kita nu ngahibur saing teh maneh da kaula teh apa sakali teh we wanci burit surya rek pamit sok kitu ka mana ganeng goblok sok wanci burit surya rek pamit lain eta mah yel belegug ieu mah wanci burit surya rek pamit sok wanci burit surya rek pamit kadon sajak sok wanci burit surya rek pamit wanci burit pamit benernya pamit euy alah Gustin Agung alah